Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng simkuring Cepi Kusdiansah dina pangajaran bahasa Sunda. Materi anu baris dipedar dina danget ieu nyaeta pakeman basa. Dina pangajaran nu kahiji hidup geus diajar ngeunaan biantara. Dina biantara teh dirembeyan ku rupa-rupa babasan jeung paribasa. Babasan jeung paribasa teh kaasup kana kabeungharan basa Sunda. Leuwih heureutna mah kaasup kana pakeman basa. Ari pakeman basa teh nyaeta wangun basa anu husus tur mandiri sarta harti nu dikandungna teu bisa dihartikeun sajalantrahna nurutkeun harti tata basa atawa unsur-unsur pangwangunna. Pakeman basa teh lain ngan babasan jeung paribasa wungkul, tapi aya rupa-rupa pakeman basa. Dina panglaungan danget ieu simkuring bade ngabahas ngeunaan rupa-rupa pakeman basa. Pek gerati tenan cing geumeut. A. Babasan nyaeta kecap atawa gundukan kecap frasa anu ngandung harti jeung maksud nu geus matok sarta ngandung harti injeman atawa kiasan. Contona hiji hampang birit artina babari dititah. 2. Gede hulu artina sombong. 3. Buntut kasiran hartina oret pedit. Paribasa nyaeta ungkara basa winangun kalimah anu harti jeung maksudna geus matok sarta ngandung harti babandingan minangka siloka lakuning hirup manusa. Besi paribasa biasana mangrupa wawaran luang, pangjurung laku alus jeung panyaram lampah salah. Contona hiji adat kakurung ku iga artina tabeat mah hese dipiceuna atawa dirobahna. 2. Anjing ngagonggong kalong artina mikahayang nu pamohalan bisa laksana. 3. Ginding pikir belang bayang artina goreng hate resep nyalahkeun batur. C. Kecapan atawa kecap hiasan nyaeta kecap-kecap atawa gundukan kecap anu geus jadi omongan-omongan atawa kailaharan satengah babasan umumna ngandung harti injeman. Contona dinangna nengne artina contona hiji dinangna nengne artina dipiara atawa dipikanyaah pisan. 2. Teu eleh geleng artina teu eleh kalakuan. 3. Paeh pikir artina teu aya kahayang. Lantip nyaeta susunan kecap atawa ungkara kalimah anu dihartikeun henteu sacerewelna tapi ku kabiasaan make dadasar kalantipan. Contona hiji nyai pangagedeankeun kompor anu digedean teh lain komporna tapi seuneuna. 2. Jang pangmegatkeun sado kosong. Sado kosong teh nyaeta sado nu eueuh penumpangan tapi aya kudaan jeung aya kusiran. Candraan nyaeta panataan kana pasipatan tempat anu dibalibirkeun diucapkeun ku karuhun urang jauh samemeh kajadian. Contona hiji Bandung heureun ku tangtung artina Bandung gegek padumukna tawa Bandung loba pendudukna. 2. Sumedang ngarang-rangan artina Sumedang kungsi dipingpin ku lain turunan Sumedang waktu Raden Kusumah Dinata satelahna Raden Jamu masih alit keneh. Candra Sangkala nyaeta kaweruh ngeunaan taun kajadian hiji perkara anu dibalibirkeun tur make taun saka. Runtuyanana ilaharna dibalikeun. Ari bedana taun saka jeung taun Masehi
nyaeta ditambahan 78 tahun. Titi mangsa ditulisna naskah kuno Sang Hyang Siksa Kandang Karesian nyaeta 1440 saka. Lamun dihitung kana tahun Masehi 1440 ditambah 78 tahun sami sareng 1518 Masehi. Uga nyaeta sabangsa ramalan ngeunaan maju mundurna kaayaan nagara anu diucapkeun ku karuhun urang jauh samemeh kajadian. Contona hiji, Sunda Nanjung mun pundung kacikapundung geus balik deui. Artina urang Sunda bakal nanjung atawa undak harkat darajatna lamun kapribadian jeung tangtungan urang Sunda geus balik deui ka dirina. 2. Sunda Nanjung mun pulung geus turun ti Galunggung. Dina Tatar Sunda jeung masyarakatna bakal nanjung atawa luhur harkat darajatna lamun pulung. Dina cahaya ilahi geus asup kana diri urang Sunda. Caturangga nyaeta kaweruh pikeun mika nyaho hade gorengna watek kuda pikeun diingu. Contona hiji, Wisnu Murti. Watek kuda anu hade lantaran mawa bagja anu boga cirina nyaeta sakabeh warna bulu kuda nu hideng meles. 2. Satria Tinayungan. Watak kuda anu hade matak mulya kanu nginguna. Tandana kukulincirana dina tonggong handapeun sela belah hareup. 3. Sekar Panggung. Watak kuda anu hade matak loba rejeki kanu nginguna. Tandana bulu suku kuda dihandapeun nepi ka tuurna opatanana warna bodas. Jeung rea-rea. Alhamdulillah materi dina pangajaran danget ieu parantos wengse. Pikeun ngalatih pangaweruh hidup pek eusian latihan uji kompetensi di handap ieu. Pilihan ganda. Pilih salah sahiji jawaban nu benerna. Hiji, kagiatan nyarita dihareupeun balarea pikeun nepikeun hiji maksud atawa informasi anu penting disebutna A. Ceramah, B. Khutbah, C. Biantara, D. Kampanye, E. Sawala. 2. Aya jalma anu parigel dina biantara nepi ka jadi ahli biantara. Jalma anu ahli biantara disebutna A. Kurator, B. Moderator, C. Kolektor, D. Koruptor, E. Orator. 3. Ieu dihandap anu henteu kaasup kana gaya biantara nyaeta lagam. A. Religius, B. Agiator, C. Konversasi, D. Akurasi, E. Didaktik. 4. Ieu dihandap eusi bagian bubuka tina biantara nyaeta nepikeun A. Ucapan hatur nuhun, B. Muji syukur ka Gusti Allah, C. Ucapan dunga, D. Ucapan nedah hampura, E. Salam pangwilujeng. 5. Pentingna cai dina kahirupan urang Sunda. Katiten dina ngaran. A. Patempatan, B. Jalma, C. Kadaharan, D. Inuman, E. Kaulinan. 6. Tradisi masyarakat Sunda beh ditu jalma nu ngatur cai di sawah disebutna A. Panghulu, B. Irigasi, C. Lebe, D. Ulu-ulu, E. Mantri cai. 7. Kecap leuweung dibukbak hirup bakal balangsak. Ngandung harti. A. Ari leuweung teh tempat kakaian anu ngahasilkeun hawa bersih. B. Ari leuweung teh tempat sasatoan anu hirup bebas teu dikungkung ku manusa. C. Lamun leuweung dibukbak masyarakat bakal beak kai keur ngawangun imah. D. Lamun leuweung dibukbak sato leuweung daratang ka lembur. E.
ulah ngabukbak leuweung lantaran di leuweung loba kakayaan anu jadi sumber cai. 8. Paribasa caringcing pageuh kancing, saringset pageuh iket. Ngandung harti. A. Kudu make papakean anu alus tur rapi. B. Seget atawa siap nyang hareupan pagawean. C. Kudu make papakean khas atawa tradisional Sunda. D. Kudu make baju anu aya kancingan ulah ku sleting. E. Kudu make baju jeung calana pangsi katut iket. 8. Basa anu mimiti diajarkeun ka barudak ku kolotna di lingkungan kulawarga disebutna basa. A. Wewengkon. B. Daerah. C. Indung. D. Nasional. E. Seler bangsa. 10. Dina tiap tanggal 2 hiji Februari di Pieling. A. Poe basa daerah tingkat nasional. B. Poe basa indung tingkat internasional. C. Poe basa indung nasional internasional. D. Poe basa daerah internasional. E. Poe basa pergaulan internasional. B. Esei. Jawab kalayan singkat tur jentre. 1. Naon ari biantara teh? 2. Kumaha struktur teks biantara teh? 3. Naon ari padika impromptu dina biantara? 4. Naon bedana babasan jeung paribasa? 5. Naon hartina paribasa ilmu tungtut dunia siar? Mung sakitu anu kapihatur bobo sapanon carang sapakan. Punten dina samudaya kalepatan. Wilujeng tepang deui dina pangajaran basa Sunda Minggun Payun.